Upami resep karena video nembe tiasa di like. Oke, upami aya pertarosan ngeunaan aksara Sunda tiasa dina komen. Oke, ambil terang video salajengna teh kenging hilap di subscribe. Sareng hurungkeun notifna ambil terang video-video abdi salajengna. Oke, teh kenging hilap share ka rerencangana ambil sadayana terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tetang deui sareng abdi Risa Aprilia. Dina video anu ngajentrekeun ngeunaan aksara Sunda. Video ieu teh mangrupikeun video lajuning laku ti video Seta Acana anu tos ngajentrekeun ngeunaan aksara suara nyaeta aksara nu kahiji dina aksara Sunda. Di dieu dina video ieu abdi baris ngajentrekeun aksara kadua dina aksara Sunda nyaeta aksara ngalageuna. Langsung wae. Aksara ngalageuna teh dina bahasa Indonesia mah biasa disebat huruf konsonan. Supados gampil nyemutna aksara ngalageuna diruntuikeun janten kah ganga ca ja nya tadana pabama yarala wa saha. Lajeng aya aksara serapan fa f sisir sisir F Q huruf Q terus V huruf V terus huruf X terus Z K sareng sya. Langsung wae kanu bentuk-bentuk aksara ngalageuna. Anu kahiji huruf K sapertos kieu. Anu kadua huruf G anu sapertos kieu. Anu katilu huruf nga anu sapertos kieu. Anu kaopat nyaeta huruf ca anu sapertos kieu. Anu kalima nyaeta huruf ja anu sapertos kieu. Anu kasalajengna nyaeta huruf nga anu bentukna sapertos kieu. Anu salajengna huruf ta. Huruf ta mangrupikeun sapertos kieu. Kieu. Anu salajengna huruf da anu sapertos kieu. Anu salajengna deui huruf na anu sapertos kieu. Lajeng huruf pa anu bentukna sapertos kieu. Lajeng huruf ba bentukna sapertos kieu. Lajeng huruf pabama. Lajeng huruf ma bentukna sapertos kieu. Lajeng deui huruf ya. Huruf ya sapertos kieu. Lajeng huruf ra sapertos kieu. Lajeng huruf rala. Lajeng huruf la. Huruf la sapertos kieu. Hayo we kieu. Lajeng deui huruf wa. Huruf wa bentukna sapertos kieu. Lajeng huruf sa sapertos kieu. Lajeng ka huruf anu pamungkas nyaeta ha anu bentukna sapertos kieu. Eta mangrupikeun bentuk-bentuk ti huruf konsonan asli Sunda. Ayeuna kanu bentuk aksara Sunda anu serapan anu kahiji huruf fa bentukna sapertos kieu. Anu kadua huruf Q anu bentukna sapertos kieu. Anu katilu huruf X bentukna sapertos kieu. Anu kaopat nyaeta huruf za bentukna sapertos kieu. Anu salajengna nyaeta huruf V. Huruf V
anu bentukna sapertos kieu ha. Anu bentukna sapertos kieu. Sya bentukna sapertos kieu. Mun sakitu anu tiasa dijentrekeun ku abdi ngeunaan aksara ngalageuna mugi aya manfaat kasadayana. Khususna urang salaku urang Sunda. Yuk orang sasarangan ngamumulai budaya Sunda. Salah sahijina diajar aksara Sunda. Wilujeng tepang deui sareng abdi Risa Aprilia. Gampil ngemutna anu kaopat huruf ganga lajeng deui huruf bapa naon yarala. Ayeuna kanu bentuk